Balik ke mana itu teh? Jadi itu baik. Ayo atuh. Akhirnya reunian. Atuh mun salibu kue ku HP geuning. Teu jiga baheula teh urang teh mun keur ngumpul teh arulin di luar. Teu jiga ayeuna salibu kue ku HP. Nya ada kumahanya teknologi teh ayeuna teh pan geus majunya. Jadi kudu dimanfaatkeun mun cek urang mah. Pan beda deui. Enya teh nuju ngarumpul, iraha deui sok bisa ngarumpul jiga kieu. Kumaha di Jakarta sareng di Bandung Resep atuh komonya mun di Jakarta mah abdi teh bisa ameng ka mall unggal poe eta mah. Komo mun di dieu mah nya beda deui teh jadi badarosen. Ya sami atuh di Bandung ge seueur mall. Komo dia di Bandung mah seueur wisata alamna juga di Bogor. Jakarta mah deueuh, Bandung mah mall mah dulu. Muhun di Bogor ge sami kitu. Tapi pan rek kumaha oge arurang teh leutik aya di Majalengka. Arulin di Majalengka sasarengan. Ingat teu jiga keur itu. Nyaan ye kulin ka Balong. Nyaan aya kana ieu soalna bisi kulakeun ku bapa ye can bebeja, tapi mun habolang sok kulakeun. Lain bebeja heula, geus aya nama burung mah da aya urang bisa ngojek tapi moal naha sieun kitu teh bisi kana kitu. Moal aya urang tapi mah punya bisa ya. Nya teu meunang-meunang. Dieu ku urang cobaan geura. Menang sia. Heeh. Aya tuh Eta utek-utekan gini. Buruan emberna. Hadikeun. Wah, ari gede. Heng geus meunang balik wae ge. Ih, erek balik. Ih, urang mah hayang ulin sia. Oh nya age atuh kasih baligieun nempokkeun lauk. Ge kasih we nya. Amang yuk. Gede-gede wae atuh ya. Ayo atuh lah. Coba terus nah. Hayu. Aya tuh nya si Emna. Ya arurang boga lauk. Ayo cuang ameng. Em. Kemana? Bagus, kita yang nyamper. Terus sih mak. Eta neng Oom sareng neng Aam. Salewan teh, salewae. Aduh tunduk kena kuda. Aduh, aya naon sih urang teh keur sare. Hayu cuang uli. Salewae dewek mah. Ih geus liwat tadi di unduan. Nya kajeun we da urang teh tunduk. Darewek deui ieu mah naon. Ieu teh geus nyairnya urang teh tembok gede coba laukna. Gede pisan. Tuh gedenya laukna. Halus. Ih meni teu ngajak nyair teh. Adi atuh ulin deui ih, urang can ulin. Buru-buru boga naon atuh, aya naon tuh teh kulin naon. Urang boga congkak sih. Oh nyanggeus halus ge. Di saung ge. Di sawah wae ge. Ge kayaknya urang nu patula. Sok ditungguan guru. Urang simpan lagi di dieu nitip ge lagi. Nitipnya laukna em. Di imah, nitipnya. Tungguan ya di dieu. Oge di Majalengka oge resepan teu di kota wae. Terus ayeuna mah karumpulkeun HP-na cua ngarobrol yuk. Hayu atuh lah. Beh menikmati reunian teh nya. Terus